Lah aing ngabeas ayeuna mararaha kieu euy aing kumaha jual ayeuna mah dah takat hese kieu na payuna euy beas teh lan aya nu 13 aya nu 14 15 mending di letteran wae lah teh pabari anu meulina lah tah kieu we heula jelasikeun we kieu lah heula tah beh babari aya nu meuli teh lah saleter tah kop 15.000 saleter tah di Subang mah yeuh beas teh aya nu 14 aya nu 13 nu 15.000 saleter yuh lah sok dek meuli beas mengpong boga duit saeutik ya duitna beulikeun we kana beas punten sabaraha ieu mang beas mangga Bu pada meser beas nur saleter aduh Bu ayeuna teh keur awis Bu beas teh nya kumaha dapat rezeki kayak nama adatna hese beas hese pare aya nama. Aduh Ibu puntennya aya nama beasna awis pisan Ibu ieu teh 15.000 saleter Bu aduh kudu abdi teh ngical teh sok pusing sok karunya ka masyarakat gitu lah nya kumaha deui atuh da teu aya sesah abdi melarian barangna di dituna duh sesah Bu 15.000 Ibu saleter aya bade di pesernya mangga aya teu wantunnya mangga abdi mah maksa Ibu Mang gaduh itu cenah nu 14.000 tiasan teu wayahna we kudu dipasihan dengan 14.000 itu cenah ge kudu hawatos nya mang gaduh sakit kieuna saleter we abdi mah. Duh Ibu ieu ku abdi ditampinya ieu itisna ieu wayahna Ibu ieu ku abdi ditampi tapi Ibu rek dipasihan ku abdi saleter Bu abdi mah ridho ka Ibu sok mohonnya ke urang saleter deui ya. Yos Ibu gaduh 14.000 ge ku abdi ditampi ieu abdi da kumaha da modal Bu ieu jadi tambihan saleter di Ibu nya ieu kanggo Ibu we imah abdi mah masihan mudah-mudahan Ibu mamna sing ieu nya Bu sing sehat Ibu na tah ieu Ibu orang kalian heula nya Bu nya kedapnya kedap ka Ibu yuk biasanya Bu sok Atur nuhun ya mang moga-moga sing babari milik rezekina sing haji amin ieu ku emak ditampi ya, atur nuhun sing barokah nya mang nuhun sami-sami Bu nya aduh da abdi mah punten we nya ngadoakeun eta abdi sing ka haji abdi mah Bu datos tadi teh tos ka haji upas ka solih di satu kelas di Subang di solih